Yo. Duh. Selamat datang teman-teman sama channel Nuabah. Jangan lupa subscribe and comment. Kenalkan ini Pak Kohid. Si Kohid kita ngalalau kemana jelemana si Kohid teh janji peting jeung urang janjian lalah si Kohid paribasa aing ya ngadaguan anak buah nu bener anak buah teh hiji kamarana tuh aing aneh aing kana duit nama ribet ka aing teh minjem mana aing nabas butuh ya eueuh jual ke juragan jual payu jeung tukeran ku rokok juragan ben kemarin ngajual dudukuy ke payu ana ngajual suluh jual payu juragan teh sugan we aya keur ngontrol aya ngontrol kalau juragan teh lah aing cinceng kalah ngalaman urang mah baturan urang tah kasih aya mobil lemah juragan dieu keur ngalok balong jual we juragan eta jual suluh amanah tuh juragan teh nya cuaca teh teh mendung tapi hareudang we teh geuning aya si Kohid ka dieu ya pang mukakeun baju aing hareudang aing ya naon atuh juragan kakarake datang urang teh ya geus ngalah suluh ieu teh urang dijual suluh teh ke juragan mun bisa mah yang ditukeran jeung kopi jeung rokok pasti urang menang jambu ya ngalah jambu deket imah juragan yang mah penting teh geus janji ka aing teh arek ngabedahkeun lauk nah kalau mamanyut nu kitu sia mah geus diomongkeun deui wae yang naon eta kereset deui dibawa urang teh mangi jambu deket imah juragan ulin ti aing teh imah aing dina jero kulkas tuh kulkasna ge aing 3 meter ka 4 meter belah arek bir jamu kitu mah teu kawadahan jang naon aing mah loba nu kitu mah di aing mah yo di aing mah yang jamu kitu mah dina kulkas loba danas nu kitu mah naon di aing mah samangka loba di aing nu kitu mah geus piceun ngerakeun loba barengan jeung juragan jeung momok kerek jamu kitu mah piceun eta suruh jang naon deui lagi jual ka juragan aing mah jual we teu butuh kompor gas aing mah nu otomatis dicas komporna gasna ge aing mah nu kitu mah teu payu piceun jeung naon aing teu butuh juragan da urang teh beak gahayang aing nu kitu mah gahayang kayak nyokot minta ka pamajikan lain biasa 1/2 kilo 2 kilo mah minta kan itu geus ya urang peuting geus janji ya lauk di tanah bedahkeun kumaha ieu meulina geus nungguan tuh kumaha ieu janji urang teu hidup besok
ngadaguan lain nangis burit. Eta teh soalna klien urang di luar negeri. Da juragan kamari ge urang geus ka pamajikan juragan, kala dicarekan ku pamajikan juragan teh. Yang mah tuh dah heueuh ka aingna meureun minta beas, minta udud, minta kopi heueuh. Pantes carekan ge ku pamajikan aing sia mah. Keur teh mah beungeut dicarekeun sia mah. Depas beungeut aing, beungeut orang turis aing mah. Juragan mah meureun boleh Arab meureun. Montong koko kohid sia teh. Aing mah turunanna ge tingali, adik aing lanceuk aing mah gara ranteng. Ngan aing gukun urang butak saeutik mah. Aing teh ieu teh. Hit, iraha tuh ieu ngapedakeun lauk aing. Itu di daguan ku klien urang. Tuan halod we juragan. La ilaha illallah ya. Putih geus janji arek cenah ayeuna kumaha ieu atuh nu gebolaikeun kurang. Da laukna ge laleutik kene mah kudu dibedah. Sok percaya sok anjruan kumaneh sok tempo ka ditu lauk gede kieu ieu teh sok rek percaya mah. Sok aing mah turun ka dinya. Lah juragan we heula ada turun urang. Tuman sia mah kadunungan dah turun ka nu kieu. Maneh arek teh pegawai aing sok turun tempo tah. Laukna beradan tuh percaya mah. Ah eta mah lauk jaher juragan lain. Astagfirullah alim mah hina deui wae sia ka aing. Sok tempo kukuy tah kumaneh hayang teu percaya kumaneh sok. Moal alasan teh maneh ka dieu. Kan kamari cikus ceng disemprot balongna cenah. Alah, ieu mah heueuh teh si kancing si kohid. Tua si kigeremengan naik dijual naonna caina juragan. Disemprot kumaha ku si kancing kunaon disemprot? Bukan dosa naon lain disemprot pada si kancing. Kan kala nyemprot balongna lain jukut juragan. Si kancing masalah deui wae. Cenah ka dieu jelema mana? Tuguan eueuh juragan kala manuk Aing mah si kancing deui geus kumaha atuh ieu aing budak pagawe kabeh. Error otakna kabeh. Heuh aing mah. Ieu ngomong juragan naik dibeli moal suluh. Najis lah. Suruh we. Kompor gas aing otomatis. Aing kita tadi ge aing anu kitu mah dibeli. Piceun nu kitu mah naon? Atuh jang hiasan di imah Nah, teu butuh. Bonsai nu aing waralus. Merten ge tuh jutaan di aing mah. Lain kieu nya nu kieu heasan sia mah. Yo kohid teh ku aing ditempo gerak balongna teu percaya mah sia buka ku aing yo. Aing teu percaya eun maneh mah. Ku aing tempo teu percaya lauk kaueuhan mah teu deun kitu. Kade parfum juragan parfum naon Singapura eta teh gagabah oh sapi kan juragan kepercayaan maneh kana lauk aing yo no kepercayaan lauk aing segede-gede biti yo wastas seperti nitip ka si aing nyokot wes tenan ini ngajaran kituna bawa wae nu kitu kana lu aing mah leungit juragan teuing ah nu kitu mah leungit karena jadi masalah aing mah neuneun per hari gitu di sawah. Itulah juragan. Sok, terpercaya mah tempo tah. Berat kumaneh. Terpercaya mah tah. Berat na bawa. Da urang mah teu bisa juragan. Sok tah berat. Terpercaya lauk aing eueuh. Kalau aing neuneun lalangan ulah ka ngarap-urap wae. Gampang atuh sia mah. Lauk lagi eueuhan Teu percayaan sama eta lauk eueuhan terus tempo tuh kalau dek kitu teh. Kiraku anak jaer nu kitu mah Siapa juragan. sok gerak gerak ngajaran. Sok, awas juragan, awas. Siapa bakal Bohin siya kaya ay tulungan niyo. Siya kaya ay kagerap. Pubuha kayo. Tulungan ay dikarap. Bukan jaer juragan. Tuh, aing masih bate jaer. Siapa? Paingan gede jaer teh. Tulungan juragannya teh urang tikerap juragan. Najis kudu nulungan. Patut aing mah siya malah. Bahaya aing nulungan pada aing mah. Musik. Juragan mah itu wahas aing mah. Aing juragan ditulungan aing urang nyelok ke juragan mah. Aing mah. Sok sia tulungan panjang yaw. Tuh. Aku kohin teh siya kebo. Ya kain. Nagawin ko wae sa teh. Tuban. Sakit. Sakit. Wes kata kohin hanya sorangan. Itu juragan mah isuk sorangan, itu wae mah diancer-ancer deui ke juragan. Aing juragan ngagawekeun teh subaleg teh. Lah, juragan urang teh arek lagi ngambedahkeun balong, ngomongna tadi arek merebea juragan teh.
Tuh, motor juragan loba euy. Diampi-ampikeun ieu. Kumaha juragan gede euy. Paengan loba duit mah juragan. Kumaha nu gede. Garasina loba kitu juragan. Juragan kemana ya? Biana di belah mana ya juragannya? Waktu bela juragan apa tahu? Assalamualaikum, juragan. 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 Abi kohi juragan. Naon si kohi? Udah gerong, aing. Gangguan. Orang udah gerong serang kohi. Naon si kohi? Kadi yo. Ih, abi teh arek nagih juragan. Tadi kan abi geus ngebedahkeun balong, cenah ngomong naik di berebeas. Naik ke pamajikan juragan teu mere. Kapal majikan aing di tanah ge aing maling kai. Eka buka senaga kotor kana. Eta teh buka. Duh, bisa eta teh. Mahal eta teh mulina teh. Buka senaga mereka dia mah. Sakali beli sakali bola di sana. Buka senaga. Juragan mau pelit euy. Nu di muka aing mah sendagen. Padahal mah urang teu mincatna naon ieu juragan. Juragan kaje naik di juragan. So, tapi buka senaga si aing bisa kali aduh, aing tinggal denge wae aing maneh. Mangku urang kampung maneh mah. Asup buka eta senaga. Nyaha juragan hendal anyar bisi leungit. Senaga kitu senaga butut kitu sonikan aing mah halus tah. Kada geus senaga kitu geus. Buka tuh bari nage. Nya tuh Buka. Abi cari di mana juragan? Juragan. Abi tes-tesnya nak keresek ya juragan. Mana beasna juragan? Sia mah beas deui. Cek aing lain ka imah ieu mah beda deui aing mah. Di ditu, urang beas mah di mana itu, pamajikan aing. Cina si pamajikan teh kita ka dieu juragan. Tong gandeng pamajikan aing keur bobo iki. Ieu mah nu ngora, di kulkot nu meta beas ka ditu. Nah, cing ulah gandeng keur bobo pamajikan juragan. Ulah diganggu. Aku aya beas mah duit tapi juragan. Aduh, duit wae aing. Kan ngagesek aing ke gampang duitnya. Urang ka dieu teh kana ojek juragan, jeung mayar ojek. Ojek sia teh aing apa sia teh leumpang kan itu mudahan ku ka dieu aing apa dieu ditaong lah ku aing sama meh ka dieu ge kudu plak-keteplek. Soalnya bisi garong mah aing mah duitan. Ditaong di mana leumpang ka dieu ku aing. Make ojek naon. Kita teh Ojekna di ditu bocor bana juragan. Ojek saya teh sudah heueuh saya teh naik ojek kempes alasan Juragan, abi moal kita kalebet, abi teu piwarang cali katu suguhan kopi atuh juragan, ka dieu teh da capek. lah geus cicing di dieu mah maneh mah ulah ka dieu bisi kotor soalna ieu mah meunang ngepel diukna di dinya ieu di dieu sia diukna ieu tah Tahu dia we mana mah? Kemudian belajar jodoh, abi mah juragan mah. Meni abi kita piwarang cari belajar jodoh juragan mah. Masa kok baca kain juragan mah juragan diuk bebas juragan mah. Calik abi juragan dina jodoh. Aduh, sia teh eta jodoh mah menang meuli pilihan jaya aing kaya pejet kitu geuleuh diukan ku maneh. Sok bener kan aduh aing mah Jodoh butut juragan mah. Kalau kita mah benar. Jodoh butut diarahkeun. Heh, cicing di dinya lah jodoh maneh mah diukna. Juragan, mana beas juragan? Urang geus dijungkot kita diuk di jodoh. Jodoh butut dipake wae juragan teh geus digulung kurang atuh jodoh ka juragan. Juragan, ieu mah beas atuh juragan. Teu dibere-bere wae juragan urang geus dijungkot. Ya teh hantem we minta beas kita tadi. Cuma kan ribu bisa hirup teh. Beas deui. Wah, si eta teh di kresek ka lah aing mah kresek dengan naon tuh. Pasti itu cokot tuh diuk juragan ieu. Juragan mah geus ditang. Sok, buru. Kursi ieu juragan. Heeh, sok kabediekeun.
Juragan, sandak ieu ngopena geura juragan. Saya teh kalah ngogo di sini ininya. Coba. Itu juragan. Oh, yuk, aing. Ngai pindah mana kerja? Aduh, aing suko kai ngogo. Juragan biu kali geun. Juragan, porsinya halus teh, juragan air rodaan. Heuh, siapa tuh bisa lu mah posisi gede. Posisi mah daya emotan heuh. Paling cuman. Terus sama ceng dieukeun jodog. Pohon atuh juragan. Aing mah di dieu. Duh, aing jodog diuk nya mana mah dinya. Aing geus setuju kode ieu juragan, aing mau diuk di dieu ge mah. Tah minum kau ida. Cai minum tah. Wah, juragan ieu masih meriah tuh minum di mulut ieu mah juragan. Bahan alasan tak dia tuh tah. Udah kotak tah. Kamu eta mah. Teuneun eta mah geus. Tah minum. Abi mah biasa lagi kopi juragan anu hideung. Alah, gua alasan deui cuman. Tah mana mah herang we lah. Ieu mah danu aing juragan ieu mah. Cing mana mah. Tah herang we. Juragan, ayo uduna mana saya minumna aya juragan. Bungna siang sakali penta ka dieu teh. Geus cicing. Telepon di teh teh. Nah. Hah? Oh ya. Nanti saya ke sana. Balik ke menit. Yang ganggu aja. Aing berbisik. Bara beas tuh, ayo kalau diisi. Kembali ke aja. Telepon di luar negeri. Oh, Juragan pelit, ayo. Terus ayo mau gawe ya. Juragan. Nanti saya ke sana aja. Oh. Ya. Juragan mah pelit, ayo mah teu mere beas gen teu waras. Juragan mah janji mere beas. Kalau baras urang ieu jebur dina balong. Pelit. Si Kohi di sini cara ngacaprak. Juragan pir aing bawa emberna si juragan. Dasar juragan si sarap si aing si Aceng ge hubungeun batak ka jeung juragan teh. Tacis.